Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih Ar-Rahman nu maha murah 'allamal Qur'an geus ngawulangkeun Quran khalaqal insan ngayugakeun manusa 'allamahul bayan ngawulang kapercekaan ka manehna asy-syamsu wal qamaru bihusban sarangenge katut bulan maluter nurutkeun itungan wan najmu wasy-syajaru yasjudan jeung tutuwuhan katut tatangkalan sarujud was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan jeung langit diadegkeun luhur sarta anjeunna ngayakeun timbangan alla taqwaw fil mizan supaya maranehan teu ngaliwatan wates wangen dina timbangan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan jeung geura camplengkeun timbanganna kalawan adil sarta ulah pisan maraneh nyoceng timbangan wal arda wada'aha lil anam jeung bumi teh ku anjeunna digelarkeun pikeun makhluk fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam di dinya aya bubuahan jeung tangka-tangka korma anu araya mayangan wal habbu dhul 'asfi wal raihan jeung sisikian anu kulitan jeung tutuwuhan anu sareungit fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nya nikmat pangeran maraneh manusa jeung jin anu mana anu kumaraneh dibarohongkeun teh khalaqal insana min salsalin kal fakhar anjeunna geus ngayugakeun manusa tina taneuh lempung garing anu siga bata wa khalaqal janna min marijim min nar jeung anjeunna geus ngayugakeun jin-jin tina acining seuneu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain pangeranna dua masyarik jeung pangeranna dua maghrib fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh marajal bahraini yaltaqiyan anjeunna ngocorkeun cai asin jeung cai tawar nepi ka patepung bainahuma barzakhun la yabghiyan antara duanana aya panghalang nepi ka duanana hanteu pacampur fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan dina eta dua cai teh kaluar mutiara jeung marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam jeung kaagungan dina panalingaan anjeunna kapal-kapal anu tinggeleuyeng dina laut saperti gunung-gunung teh fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh kullu man 'alaiha fan sakur nu aya di bumi teh bakal binasa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram tapi maha langgeng pangeran maneh nu kanggungan
kaagungan jeung kamulyaan mah. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن Sakur nu aya di langit jeung di bumi butuh ku anjeuna, saban poe anjeuna dina kasibukan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. سنفرغ لكم أيها الثقلان Kami bakal ngarengsekeun urusan jeung maraneh, yeuh manusa jeung jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Yeuh sakumna jin jeung manusa, upama maraneh bisa nembus tina sela-sela langit jeung bumi, coba maraneh nembus, maraneh moal bisa nembus angin kalawan ilmu. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Kamaraneh bakal dilentabkeun hurungna seuneu jeung dikucurkeun tambaga, nya maraneh moal bisa nyalametkeun diri. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Nya upama langit geus beulah, bur weh jadi beureum saperti kulit nu beureum. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Nya dina poe eta teh henteu aya manusa jeung jin anu dipariksa perkara dosa. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام Jalma-jalma anu darosa teh dikenal tina ulat beungeutna, dijenggut jambulna jeung digusur sukuna. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون Tah ieu jahanam anu dibarohongkeun ku jalma-jalma anu darosa teh. يطوفون بينها وبين حميم آن Maranehna bakal kakurilingan antara seuneu neraka jeung cai panas anu ngagolak. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. ولمن خاف مقام ربه جنتان Jeung pikeun sing saha anu wedi ku kaluhungan pangerana dicawiskeun sawarga dua. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. ذواتا أفنان Nu pinuh ku tatangkalan lebeut
ku bubuahan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. فيهما عينان تجريان Dina duanana oge aya dua sungapan cai anu ngalocor. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. فيهما من كل فاكهة زوجان Dina duanana oge aya bubuahan anu sarua sapasang. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان Kaayaan maranehna teh tinggelehe dina amparan anu sajeroweunana teh sutra sarta bubuahan petikeun tina dua sawarga teh kacida harandap. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Di sawarga teh aya widadari anu saropan satia anu can digadabah ku manusa jeung jin samemeh maranehna. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. كأنهن الياقوت والمرجان Maranehna lir yakut jeung marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Naha taya ganjaran pikeun nu harade salian ti ku nu harade deui mah. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. ومن دونهما جنتان Jeung salian ti eta dua sawarga teh nya sawarga dua deui. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. مدهامتان Duanana oge harejo ngemplok. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. فيهما عينان نضاختان Dina duanana oge aya dua sungapan cai anu malancur. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. فيهما فاكهة ونخل ورمان Dina duanana oge aya bubuahan jeung korma jeung dalima. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. فيهن خيرات حسان Didinya aya widadari anu harade turta gareulis. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh. حور مقصورات في الخيام Nyaeta widadari anu dipingit di mahligai. فبأي آلاء
ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان can kungsi maranehna digadabah ku jalma anu samemeh maranehna pon kitu deui can kungsi ku jin. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان kaayaan maranehanana teh tinggi lehe dina amparan hejo jeung dina permadani anu arendah. فبأي آلاء ربكما تكذبان Nya nikmat pangeran maraneh nu mana anu kumaraneh dibohongkeun teh تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام maha berkah asma pangeran maneh nu kagungan kaagungan jeung kamulyaan.